Aduh, lapar euy. Hayang makan, tapi batur teh. Kebeneran. Hayang makan tuh. Pucuk dicinta ulan pun tiba. Kebeneran mang, abis lapar. Hayu tuh hayu. Tapi dek makan di mana mang? Itu di tengah jalan tol. Wah si mang mah heureuy wae. Itu di Mang Dede, urang makan nasi goreng. Hayu tuh hayu mang. Nah, yuk. Hayu. Alam di pulaunya, urang mesen heula. Alam traktir ku aing. Tapi bohong. Mang Dek, nasi goreng duanya. Siap. Pakai sambal dong. Oh, urang mau make atuh. Ting si Bobby ya. Bobby, make sambal tong. Pakai mang. Entong datang ke mencret. Nah, berarti Mang Dek make sambal hiji. Siap. Nah, teu make hiji. Abi di Mang Deknya di daguan ku Abi. Oke. Tong dilatih Mang Dek. Duh mang, keur malapar abdi teh nuhun pisan asa katulungan mang menit pagar sama. Bener. Tadi ladang dia, ladang ngajual bangku sekolahan. Asli tulungan pisan mang, lapar pisan. Aduh. Ya mang. Nun mangnya. Kalau mang nih urusan gitu dahar teh. Ya teh beak Bobby. Oh, ya tuh. Bi, kalemnya. Amang rek cai heula, sakedeung. Iya. Deungnya. Kemana sih mang GGT nih tingkat cai teh? Bobo ngalocok itu dicai. Ting nyeun WC aing mah coba sangucan dibayar dua deh aing mah semak boga duit deh. Mana ini? Atas Atos mang, atos. Sabaraha? jam 300.000 om. Teu salah mah 200.000. Teu salah kumaha pan spesial ya mah. Betul boga duit mah. Kumaha tuh? Itu mang GG dah tadi nraktir sama kelapar tadi diajak traktir ke mang GG. Kumaha aturan anak ieu?
Ngabit Bayar sabaraha. teu aya. Da 200 mah. Kumaha jadi teu bisa mayar ya teh? Geus atuh bae lah. Kumahan tuh piring roda 8 sekalian itu bersihan weh. Ya, Pak. Ya, Pak. Guys, tong hilap mampirnya Kak nasi goreng Mang Ade ya. Nah, nasi goreng Mang Ade dibabakan irigasi guys. Bandung super mantap pokoknya mah aya level pedas nya. Pami saderek karaos lapar. Nah, tong hilap mampirnya ka nasi goreng Mang Ade. Ingat, Mang Ade pici alias ngatrok guys. Nah, pokoknya Beuna mah pisan ya. kumaha Bob? Taos tah kana dada. Kana hate atuh nuhun guys. Bye. Assalamualaikum.